Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Enia Apriliani di kelas 10 TK Jenisi. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu tos didamel ku abdi anu judulna Hirup. Hirup. Unggal poe, unggal lengkang. Nataan tangkal dina kalender. Angger ayam di arah-arah. Ari umur melesat katembang. Dina beja, dina carita. Toleh ayam niheulaan. Rupa-rupi kajadian. Da puguh kataling ku usia. Dina sakecelak cai mata aya kasedih nu teu kedal dina kongkolak. Kahirupan teu aya anu sakitu wae sajak anu tiasa ku abdi dibacakeun. Mugi aya